oge watujadibul qalba ila ma'was surur, narik hate kana tempat kabungahan tuh gitu. Jadi anu gote teh matak narik hate hayang tempat anu bunga. Kade bunga aya dua. Aya bunga nu dipikarido, aya bunga anu henteu dipika. Ari bunga nu dipikarido mah mode ngaji ngaji bunga teh. Bunga. Nah, eta mah bunga sarua. Ngan bunga eta mah nu dipikarido. Ente salat bunga teu? Atuh bunga nepak-nepikeun ka salat sunat jeung teu di salat di kan bunga eta. Eta mah halus. Jadi teu sakur-sakur bunga teh gote. Eta mah kumaha teh jeung akidahna pemikiranna masing-masing. Gitu. Bunga teh. Jadi untuk mengatakan bunga sarua teu bisa kieu, euy sama ujug-ujuhan jadi santri, kabungahanana sama sekali. Ngaji molor modoh nyatu ngaji molor nyatu ira ulina ujuhan. Kan teu bisa kitu. Justru santri mah bunga teh gaya kitu. Seperti kitu santri mah. Teu bisa ku batur dipandang kitu. Teu bisa. Itu. Da urang ge bisa mengatakan kitu mah ka batur uyuhan gawe nya. Uyuhan kacape. Aing teu gawe anggar dahar udud. Sare subuh uyuhan gawe nya kurang sare. Nya dina tunjuk batur. Kan batur ge teu bisa kan urang ge ka batur teu bisa kitu. Da sabab beuteing batur ge gaya bungana teh seperti gitu. Ya, jadi artinya untuk mengatakan bunga sama-sama. Berarti kumaha masing-masing nah we urang bungana gaya naon? Nah, gaya kieu urang santri mah bungana. Keur modal cek awewe teh bisa kitu. Ih, teu uyuhan lakinya. Modal teh kuat kabari udur uyuhan ngeunah. Kan teu bisa kitu. Emang kabungahanna lalaki modal teh bari udud. Kan kitu meureunna nya. Awewe nya kitu kene ku lalaki. Ih, teu uyuhan awewe nya. Naon teh? Si awewe naon? Sebetulnya gitulah artinya teu bisa mengatakan gitu teu bisa artinya kabungan aya di diri sorangan gitu geus aya di diri sorangan bunga teu bunga kumaha dewek sakitu geus itu tah gitu caranya teu bisa dikatakan seperti kitu. Artinya bunga teh aya di diri sorangan. Teu bisa cek batur itu bisa urang mah we pokona. Teu bisa kitu. Bisa. Oge nafsu amarah anu gota teh waman bail akhlak adamimah. Sumatak ngajadikeun sumber akhlak anu dicacar eta nafsu amarah. Tempo eta mah di mana-mana jelema bungahna katempo kabungahanna teh teu akur jeung hukum syara berarti ti setan kali kitu secara pandang dohiriahna. Si itu mah bunga teh aya dina pikarido Allah berarti bijina nafsu anu halus nafsu mardiyah tanapi nafsu mutmainnah eta bijina. Tah santri kok tegalak-galak kitu. Ta udud di kurilingkeun sabatang Nah berarti kan eta bijiana nafsu dia itu coba batur di tempat mabok itu kieu tempat tujara roget berarti kabungan eta bijiana tina nafsu amarah gitu secara pandangan dohiriah secara memandang orang lain secara dohir gitu. Anil haqqi nafsu amarah mah ngajauhan tina hak ayat tariqil haq tegasna perjalanan nu hak aya dina pikaridona Gusti Allah jauh itu nafsu amarah mah. Oge setan teh manaatni matak nganyegah eta setan ka kaula. Jadi cek badul ubad teh kitu. Jadi setan teh ngahalang-halang ka urang teh. Teu kaoprek migawe alus, aya we halanganna. Teu kaoprek ngapalkeun eta pareum saturti goblok. Nah, eta lamun kitu mah urang rek ngapalkeun pada satu alhamdulillah eta mah nafsu amarah. Nafsu amarah eta mah.
kurang keur ngapalkeun pada satu astagfirullahaladzim Gusti. Abdi keur mah heueuh rek daek kitu. Hareum setrum. Nah, astagfirullah teh. Itu tapi hate bunga sarua nafsu amarah teh ge. Nah, ari aya bungahan mah. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu akhafu alaikum isnain. Saur Sayyidina Ali bin Abi Thalib akhafu alaikum isnain. Kaula sieun alaikum anjeun kudu netepan sieun seperti kaula isnaini dua perkara. Sayyidina Ali sieun ku dua perkara. Mana itbaul hawa kahiji nuturkeun hawa nafsu. Ku sieun-sieunna Sayyidina Ali nuturkeun hawa nafsu nika kieu kan. Banding ku sieun-sieunna Sayyidina Ali tah. Itbaul hawa nuturkeun hawa nafsu. Sayyidina Ali teh keur perang. Sayyidina Ali teh keur perang. Hari barang keur perang aya nu nyiduhan musuh teh. Orang kafir teh nyiduhan ka Sayyidina Ali. Tuh. Berang nyiduhan gitu ku Sayyidina Ali beunang. Nepikeun ka ditumpakan eta musuh arek dibunuh ku pedang. Rek dibunuh ku pedang eta musuh teh geus aya di handap. Kali ngabunuh gitu. Sayyidina Ali di luhur beuteung kali ngabunuh. Sayyidina Ali teu tulus ngabunuhna. Nah maka teh tulus sok sieun ngabunuh ieu teh karena hawa nafsu. Da ku sabab tadi entas diciduhan. Teu tulus ngabunuhna. Ya Allah, coba urang lamun kitu. Oh, sia rasakeun tadi menyiduhan. Maka kitu urang. Bener teh? Sayyidina Ali mah itbaul hawa. Sieun nuturkeun hawa nafsu. Nepikeun ka musuh nyiduhan. Arek dibunuh teu tulus dina hatena sok sieun kaula ngabunuh teh lain karena Allah. Tetapi karena kusabab tadi diciduhan karena amak tetulus jadi atana ngabunuhna. Ya Allah, urang mau pangmeungpeung lamun kitu nya. Aya musuh eleh kitu. Oh sia le. Anu ngarebut ka bogoh dewek teh sia, sama pagar makan tanaman. Nusuk dari belakang. Bakal kitu urang. Sayyidina Ali mah tetulus ngabunuhna. Kadua watulul amal panjang cita-cita. Nah sieun kadua teh panjang cita-cita. Mata kade sebagai santri mah kudu panjang cita-cita. Jadi panjang cita-cita aya dua. Hiji panjang cita-cita anu gote. Kadua panjang cita-cita anu alus. Panjang cita-cita anu gote mana? Panjang cita-cita nu gede ya Allah mudah-mudahan tahun hareup mah abdi teu boga duit meh ulin ka Palabuhan ka Pangandaran. Nah eta kan panjang cita-cita anu gote. Aya panjang cita-cita nu alus kumaha? Ya Allah tahun hareup teu mudah-mudahan boga duit abdi teh hayang nyieun madrasah atawa teh hayang nyumang madrasah, hayang nyumang masjid, hayang nyumang fakir miskin alus teu? Alus teu kitu. Tah sarua kan panjang cita-cita. Nah, sarua kita oge. Panjang cita-cita. Jadi aya dua, tulul amal teh. Urang mah cokot tulul amal anu halus. Ame naon? Ame dituliskeun ku malaikat teh sabab umat Kangjeng Nabi mah cenah di mana-mana boga cita-cita rek nyieun alus langsung dicatatkeun alus. Di mana-mana nih boga niat gote moal wara dicatatkeun. Kayak lamun geus migawe kakarak dicatatkeun gote. Ari can migawe moal wara. Ya Allah abdi teh rek nangap jaipongan kitu nareup teh moal wara dicatatkeun. Ari pek mah bukti teu hareup teh. Heueuh nangap jaipongan. Tah kakarak dicatatkeun kakarak. Nah kitu umat Kangjeng. Jadi kealusan mah dicatatkeun mah teh. Ari pek mah teu. Ari pek mah teu tahun hareup teh padahal geus boga duit teh. Ku niat teh mimitina teh tahun hareup mah arek anu pokona tahun hareup mah arek nyumbang madrasah dicatatkeun ku malaikat. Ari pek mah tahun hareup teh bener menang duit tapi teu disumangkeun menang fotokopianna mah. Fotokopianna menang 1 juta. Ternyata 1 juta nyumang teh misalkan 1 juta aya tah tulisanna 1 juta.
ngan pas di akhirat teh ya Allah mana ganjaran abdi niat nawungkul 1 juta teh tuh itu tuh buahna ge loba tuh buahna teh loba mana tuh Gusti mah teu bisa dicokot teu bisa didahar da mana niat hungkul jadi buahna teh teu bisa didahar di deuleuh hungkul oh pajangan hungkul da teu didahar da teu dilaksanakeun manehna ge kitu ya aya buah mah ngan pedah teu bisa didahar itu bisa kalau mau dibeda-beda dari teh mah tuh beda dari ladang maneh niat teh nanti bisa dicabak gitu ditempo ugulisna tapi hanya ka teu bisa dicabak niat tunggul kan tadina itu seperti gitu nah itu dipekesieun ku sinali teh dua hiji itbaul hawa nuturkeun hawa nafsu kadua tulul amal naon margina pangna dipikasieun ku sadina ali nuturkeun hawa nafsu fa inna itbal hawa yasuddu anil haq anil haq sabab ari nuturkeun hawa nafsu teh eta teh matak nolak kana kabeneran eleh atuh bener teh sabab bertolak belakang antara hawa nafsu jeung kahade bertolak belakang mata ngajauhan kana kasalahan mata ngajauhan karena kebenaran nuturkeun hawa nafsu nu salah teh cik tadi teh nya watulul amal ari pangnah ngajauhan panjang cita-cita naon watulul amali ari panjang cita-cita eta yunsil akhirat matak mopohokeun ka akhirat ngalaliekeun yunsi ti lugot eta naon hah can di lugotan entos naon lugotna hah cukup cukul oh ngalaliekeun salah jadi panjang cita-cita teh matak poho ka akhirat bener teu benernya urang hayang tahun hadap mah yang anu ka akhirat bakal poho nya bener teh jadi udah dipikirkeun eta poho ka akhirat bener nya realitana kitu di mata poho ka akhirat nah ari urang panjang cita-cita dina segi kahadean bakal inget ka akhirat pangna urang rek boga tujuan tahun hadap rek nyumbang ka madrasah teh ku inget akhirat mata kitu ge bener teh coba lamun tujuan tahun hadap abdi ka Palabuhan akhirat inget teh ari kitu mah pangna urang hayang nyumang madrasah, nyumang masjid, nyumang fakir miskin, nyumang anu teu mampu, berarti pangna kitu ge inget ka akhirat. Ganjaranna gede. Eta kitu ge kitu. Kalau bangsa ulin-ulin kitu bakal poho. Gitu. Nah, gitu. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani afdalul amal hilafu hawa nafsi. Pang utama-utaman awal amal nyata nyulayaan kana hawa nafsu eta pang hade-hadena amal. Sabab ari ngaran ibadah teh mayu khaliful hawa. Ngaran ibadah teh suatu perkara anu nyulayaan kana hawa nafsu eta ngaran ibadah ngaran nu teu akur jeung hawa nafsu eta teh ibadah. Ngaran-ngaran perkara anu akur jeung hawa nafsu lain ibadah gitu. Wa qarinusu ari babaturanana gote alal maksiati kana maksiat eta aana nikmatak nulungan babaturan gote teh ka kaula. Tadi boga babaturan gote akhlakna ka urang pasti kabawa gote pasti kabawakeun. Gitu. Boga babaturan tukang maksiat urang hiji jeung seetan tukang maksiat bakal kabawakeun ka jeung hukum ge. Sabalikna nah hiji jeung babaturan nu getol ibadah, getol ngaji, getol salat pasti kabawakeun ku si eta jalma sanajan urang tarina kedul bakal kabawa. Kumaha dejengan. Qala Adi bin Zaid bin Bahri Tawil wallahu alam bisawab baca.